wae murid anu mandang ringan nyapirakeun atanapi disebatna teh taenten joledan ka guru mungkin saya mungkin jeung maos eta keterangan kalau bakal maparin tilu balai di dunia kami nanis taho pak ustadahu bayar talia umurrohu bisalah si balaya sajaman mandang ringan nyaperekeun sebat teh ya joledan maka Allah bakal maparin cobaan ka eta jalmi nyaeta ku tilu balai kaiji ayeuna sia umah hafidah kadua kilalisana katilua akhorohu inda akhiri umrihi hiji sok dipohokeun kanu geus apal biasana teh baramah kita teh katalar di luar sirah tapi buka ayeuna mah jadi blem teh lalu tadina tos emon ke hilak deui we ongkoh jeung pajejir segala rupa di lembur mah gitu kan anu kadua aya skilalisana awas sok muji nyaeta ngelangkungan berat lidah berat lepas ngomong kana HDTHC mun keur diajar pidato atana pinu keur nepikeun ilmu mah nepi ka carita pinin teh memeh pek mah mun geus asa anu dicaritakeun anu tapi geus cek kana miki naon ulah kana lepas nu katilu mah taun Allah sok maparin pakir dina akhir umur dipaparin pakir di akhir umur mungkin aya nu dorongan karana eta mudah-mudahan abdi sadaya cukalabat nyaeta anu joledan guru salira etos ngantun sanes di dieu wungkul seueur jeung nimba ilmu di pasantren sanes di dieu mah mungkin ngan ukur sacepet sakecelak-kecelak ini tapi mungkin jeung sanes ngagolontor syukur titip khususna ka diri pribadi akan umumna ka sadaya nu hadir urang sing gaduh kaos kasih ku eta da seueur kanyataan kitu seueur kanyataan